pada maghrib urang wano nu jadi saksina Madinah Al Munawwaroh. Ku kersani nu maha suci amprok dina tawaf jeung sa'i teras pada mentang tu hadi multazam miharep duaan geget silih pikaheman durian ka anjeun jeung tanah suci durian nu gumulung dina ati durian ka anjeun jeung tanah suci durian nu ngaguru dina ati rukun Yaman Hajar Aswad Hijir Ismail jeung anjeun ngawangun rasa kasono moal bosen moal poho gening aya ridho Gusti ayeuna urang ngajadi hoyong napak tilas deui jaga mun ibadah haji. Yaman Hajar Aswad Hijir Ismail jeung anjeun ngasono mentang tu hadi multazam miharap duaan geget silih pikaheman durian ka anjeun jeung tanah suci durian nu gumulung dina ati durian ka anjeun jeung tanah suci durian nu ngaguru dina ati rukun Yaman Hajar Aswad Hijir Ismail jeung anjeun ngawangun rasa kasono moal bosen moal poho gening aya ridho Gusti ayeuna urang ngajadi hoyong napak tilas deui jaga mun ibadah haji. Suku Gunung Galunggung urang munggaran patepahan adu tetep saliwatan nembus kana lelembutan di suku Gunung Galunggung matri asih dina ati
ngancik dugi kaki wahari najan tekung singa jadi kamana atuh di mana salira teu aya pisan wartosna kamana atuh di mana salira ayeuna teh anu saha di suku Gunung Galunggung kungsi gandrung kapidandung di suku Gunung Galunggung boa-boa moa tepung di suku Gunung Galunggung kungsi gandrung kapidandung di suku Gunung Galunggung palang siang moal laut suku Gunung Galunggung matri asih dina ati ngancik dugi kaki wahari najan tekung singa jadi kamana atuh di mana salira teu aya pisan wartosna kamana atuh di mana salira ayeuna teh anu saha di suku Gunung Galunggung kungsi gandrung kapidandung di suku Gunung Galunggung boa-boa moa tepung di suku Gunung Galunggung kungsi gandrung kapidandung di suku Gunung Galunggung palang siang moal laut maot tenungguan orang babalik pikir tenungguan orang tobat tenungguan orang ujur ulah kajongjonan sabab aya hirup sanggeus mulang rek mawan naon pinuh kamelang pinuh karingrang nafakuran lalampahan diri rumasa gemper jauh tina bener hirup asa henteu jeung uripna camping penting mikiran bekal mulang mawa namun teu sadar ngeslap Cipano bentang ranca upas
baranang paringi cepang maturan ngelingan umat ulah kajongjonan bentang ranca upas baranang paringi cepang nyaksian ngelingan ayah hirup sanggeus mulang bawa naon mau tenunggu babalik pikir tenungguan urang toba tenungguan urang rusuh gade ulah kajongjonan ayah hirup sanggeus mulang mawa rek mawana camping peting mikiran bekal mulang mawa naon tersadar ngeclak cipano bentang ranca upas baranang baringi cepang maturan ngelingan umat ulah kajongjonan bentang ranca upas baranang baringi cepang nyaksian ngelingan ayah hirup sanggeus mulang tenunggu babalik pikir tenungguan urang toba tenungguan urang rusuh gade ulah kajongjonan ayah hirup sanggeus mulang mawa rek mawana bentang ranca upas baranang baringi cepang maturan ngelingan umat ulah kajongjonan bentang ranca upas baranang baringi cepang nyaksian ngelingan ayah hirup sanggeus mulang bawa naon Datangnya bulan puasa, mari kita
Bismillah damel wiwitan, mugi Gusti nang tayungan, salamet nu pangantenan aya dina kabagjaan. Wilujeng pangantenan, wilujeng laki rapi, mungkas lalagasan. Mugia runtut raut, sauyunan salawasna, sakinah mawadah warohmah, nambah sagara kahirupan, geget layan